Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soli sareng solihah. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan ananda soli sareng solihah aya dina kaayaan sehat walafiat. Sehat jasmanina, tur sehat rohanina. Amin. Dinten ayeuna Ustazah bade ngajelaskeun perkara poguneman mangga ditingali bukeuna di halaman 37. Paguneman nyaeta dina basa Indonesia disebut percakapan. Paguneman ieu mangrupa obrolan di antara dua orang atanapi leuwih. Paguneman beda sareng pidato atawa ceramah dina kahirupan sapopoe. Pidato bisa ku urang dilakonan sareng babaturan, sareng kolot, sareng guru, sareng sajabana. Urang osok unggal dinten ngobrol atau ngawangkong sareng kolot, sareng saudara, sareng babaturan pami di sakola atawa di lembur sorangan. Dina penjelasan tadi ku urang simpulkeun jadi paguneman teh disebut oge atau sarua oge jeung percakapan lamun dina bahasa Indonesia. Alhamdulillah penjelasan bahasa Sunda perkara paguneman atos rengse. Mudah-mudahan nu ku Ustazah nu disampaikeun aya manfaatna kangge ananda soli sareng solihah. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.